badak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di kolbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang ngan rarasaan di dieu aya aduh masyaallah udang hees ge langsung wit di mana di kau eta rasa ya. Nah, hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararaji kieu ieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah bentak tenang ngaji nageunangan tempat. Nah iya nafsu lamun eueuh nafsu nafsul ammaratu bisu eueuh nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kena dahar alam dahar resep kena nginum alam nginum resep kena awewe atuh alam tidur alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang nginumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae mah lain kiai mah sabodo ka neraka ge tuh BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram ge ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina di pagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsan henteu cenah hayang nyaho dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae ti us salatna kiai nu sok haju main dulal dalil bae kukulah mah teu diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah kedeng-kedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya balik bejakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan we kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuare ge kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunaheun lah cenah kiai moal wakaya ngeunaheun sabodo sia ya eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan kege ka Gusti Allah nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid budak ngora sabun budak ngora
selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah. Al Imamul Adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haju urang aing mah ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu. Ayo berpacu dalam melodi urang. Melodi nah itu mah ajaz di mana ibadah berpacu urang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot bisi teu kapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun syarat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kemari abah tas gaji di Cilongok. Oh, ayo bah, ayo puasa. Wow, masya Allah. Anak nama datang ke maghrib bapak nanti. Kecak anak na bapak munafik nih. Ngajak puasa saya mau puasa bapak mah kagak. Iya dah udah urang ulah sok kajung marah ke anak, eleh ku anak marah. Iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya kari. Nah, geus lempengkeun hate urang ngan ai puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunnah mah menang misalnya urang malam Salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudangna ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi jam 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuh nage kodoan ya Allah ya Rabb geus dah Allah ieu tinggal narima bebau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah bae geus meureun karunyaeun manehna ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan kodoan ja aya ieu babna babari teu budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak teh ulah bae ngamuridkeun ka batur gas kuari mah tuh geus geunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang dia teh jam 8 encan ngadarna naon ieu mah can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abeh teu kahartieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadarna naon jadi babari puasa sunah. Lamun kieu mah ya isuk urang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya na jam 9 masyaallah orang tanggal 1 Rajab geus aing niat puasa ku puasa teh geus jebeng goblok teh batu
atuh babari puasa kos kitu masa tahun ge kuat. Puasa kos kitu satahun kuat tamat ya Allah ya Rabb. Temenan ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus raho padahal bisi poho puasa sunnah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh urang jam 9 encan ngadarna niat puasa naon Senin Kamis urang lantaran buru-buru bae isu-isu ke pabrik di deuleu jam 7 jam 8 berangkat ka can ngadarna naon poe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunnah mah babari urang tipeting niat puasa Rajab niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunnah ieu loba teh nu ngaieuhkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaieuhkeun sunnah bae kadituna ge bakal loba ieuh-ieuhan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara pan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus dikeun carita hiasan tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep pokoknya aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan eta mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing nanti aing kagagas nilai batu iya sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah iya tinggal bibirna we di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantap wiridan ya wiridan urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat teu nganggap moal jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya Gih, urang nu mantak teu hudang di peuting tahajud teu nganggap hebat kan? Nu mantak urang peuting teu hudang hajud tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan? Bener kan? Ngomong sia. Teu nganggap hebat atuh. Jalamun nganggap hebat masa kumaha urang deuk apel ke pamajikan ka calon pamajikan. Beuh. Ngistrika lagi 7 kali. Datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norikohna hebat anggapanana hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibnya no gede Fatul Wahab tapi tepati nganggap malah naona nganggap kita tergantung anggapan orang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang udang masyaallah beuh tipeting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngantinya howe aing bahkan sok nonton TV hudang penting nueaan ge hudang tarolol goblok tau kan anggap urang ieu mah lain kadinya bu para ahli Allah mah penting teh hararudang aing teh meureunna dihijikeun jeung ahli Allah
batur menganggap tahajud teh hebat. Aing gedek nganggap tahajud teh hebat. Mulai orang kacai tiris. Tapi nganggap tahajud hebat, perang orang yang tiris. Masya Allah. Tunduh tahajud hebat, kajian paling di perangan. Kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu. Nya tunduh ngandahan SD. Namun nganggap tahajud teh hebat, moal tunduh. Moal tunduh atuh urang teh sarengan geus saparapat jam. Haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang. Geulis anak jin. Atuh. Geulis anak jin. Urang moal tunduh ngarepan awe geulis. Nganggap urang teh. Tah, ieu ge sarua. Lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat. Geus apapun yang terjadi, henteu aing mah semua besi teu kaburu, besi teu datang deui aing ka Rajab, aing puasa bae cakolot. Gas, mun puasa bae anjeun kumaha ge ieu kudu dianggap hebat ge. Tuh. Cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh. Ye, pengen pake puasa. Tuh. Cek pemuda keneh, ye, budak ngora. Anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah. Ieu hebat aing geus mah. Budak leutik. Aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar. Tuh nu teu puasa kan kabeh. Ngomong mah dibuktina wallahu a'lam. Coba gengke we salasa. Asal keluar berarti imah bangun leuleuh sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak. Aya nu nipu diri tolol. Tah, ieu puasa Rajab sunah ngabersihan, jangan ngabersihan nafsu urang. Nu mentak baba ada belajar zikir mah gampang. Bisa habae bisa, tapi guruna teu meunang, anu teu mursyid. Bedana zikir thariqah mah. Kudu nu mursyid, hese. Lain padu urang geus ijazah haju geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah. Cilaka ieu mah bahayana, thariqah mah cilaka. Lantaran engke takabur asa aing jadi guru, asa aing hebat. Batesanana kumaha? Batesanana geus bisa ngageserkeun nafsu. Mun neuleuh awewe urang ngerenyet keneh berarti masih jelema biasa. Lamun neuleuh dunia masih keneh hayang urang masih keneh biasa. Al qalbu lahul iqbal wal idbar. Kolbu eta ngabogaan madep jeung mundur. Badep ketika maksiat, mundur ketika taat. Eta biasa. Kolbu urang teh mun menghadapi maksiat mah madep, tapi menghadapi ibadah mundur. Eta aslina kolbu. Ketika ku urang diopen, diurus nafsuna, engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat. Sanggeus samadep kitu encan wajar jadi guru. Thariqah mah jadi guru encan sakitu. Geus madep kuari ka Allah, tapi encan boga rasa. Encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi. Kuari mah iqbalna ka Allah, idbar kana maksiat. Embung bae maksiat teh. Embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae. Embung boga HP lain urusan haram embung bae lamun masih kene urusanna haram bakal jadi fitnah. Cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae. Neuleuh awewe teh henteu capek, neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek. Pan ari dina syariat mangke bakalna capek. Ai kurang didelekeun ieu haram, ai teu didelekeun ieu mubazir. Cak Haji Pudoli tamah. Tamah sikos kitu, aya mubaziran sagala. Nah, ieu mah lain capek tapi masih kene masih diganjar. Lah berpaling diganjar. Ngan geus lewat tidinya. Lewat teu capek neuleuh awewe teh sakadeurna mah didelekeun berarti tersepi biasa bae. Eleumkeun dunia dibere geus teu resep ku Allah, dibere teu resep
tak eta teh geus mulai teu kaharti kan sebab urang nara resep jeung encan pernah ngopenan. Nah engke dibere teu resep neule dunia teh ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak menang jadi mursyid. Silakan ngagurukeun cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina. Nah siapa? Oh encan kapanggih cirina teu meun aya minimal 3 ngan malebejakeun minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya. Kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata. Eta ge kadeuleu ge bakalna cirina si eta zikirna jadi iya A B C. Lamun encan budakna ijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal. Mementak zikir mah zikir tapi sasar. Lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae. Bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah ngan lamun geus asup ka golongan toreko lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun 4 perkara. Hiji dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan. Engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko. Setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi, ngarupa tentara, ngarupa kiai, ngarupa pedagang, bahkan setan mah ya jadi majrodang, ngahiji ngaji pendi, jadi bae rupa nanyana pada setan. Asup ka jero. Asup ka jero setan ya Allah ya Rabb. Geus ngarupa kiai setan teh. Kan kadeuleu engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah keluarnya keluar lumpat sieun ayo sieun mantak ditonjok ku Imam Syafi'i ces buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahuan Sultan Abdul Qadir diome setan teh kok Kangjeng Nabi mapan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian mun cek Kangjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan kitu Kangjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kangjeng Nabi moal dileupaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleu setan teh. Nah eta lamun jadi geus wajar jadi guru torikoh babari zikir mah ulah atas nama torikoh cika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal hiji diantara 3. Nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal hijina poe Salasa. Nah mulayan 27 cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ke puasa tak ke bulan Rajab puasa ye bae urang di tengah imah lepet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna ta urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinyakeun deui puasa budak leutik mah kos kitu. Aya anu henteu di daharangan diambean. Sini aya geura magrib bae. Eta budak keur perang eta. Eta keur perang tah. Aya tukang angon mah pan lain nya nama. Tukang angon mah silem. Kadeleuna mah silem orenganan lek beres. Tukang angon tah mah. Nipu diri.
Nah iya urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin urang. Kangjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing geus sugan bae hiber gitu kan. Menang ke kemudian Salasa Rebo Kamis guplak aya nu ragag di dipan. Pemajikan kaget kunaon Kak, waduh Mi'raj teu kuat. Ragag kakak ieu waduh. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah geus moal nyaritakeun ganjaranana, ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajeun teh kudu dicaritakeun geus. Ulah sok aya bimbang-bimbang ku hari mah loba ilmuwan loba profesor ngararambang je cek ulah ngomong dina akidah lah puluh ya play kos gitu mah engke jadi giring ge puluh ya play ulah urang mah geus ngan ulah loba omong ieu mah keur ngaji mah geus salian agama Islam kafir sanajan diulah-ulah jangan ngatain kafir sembarangan henteu aing mah kafir bae beres geus keyakinan aing mah salian ti agama aing kafir sabodo sia mah geus indit sia ka ditu beres kan jadi teger kadang ulah puluh ya play ulah tak eta akidah jadi akidah mah teu menang puluh ya play kecuali dek nebak jahe lain deui tah waduh itu teh mangga-mangga bae aya itu jangkung biritna leutik aya itu gede biritna pendek kemana ya ingat tuh kabeh bae beuli ku sia tah sekali deui akidah mah ulah sok puluh ya play geus tekadkeun salian agama Islam kafir beres geus tumunang di Indonesia ngomong ke saya urusan sia aing mah aing hasil ngaji aing mah loba omong ieu mah urusan jang aing beres geus los ya ka ditu leg-leg ku sia teh keyakinan sia aing mah aing bae selesai kan geunah mantep kahiji perputaran waktu teh teu karasa ternyata horeng urang geus aya di penghujung bulan Jumadil Akhir utang hitung tanggal hiji Rajabna jatuh pada hari Selasa 10 derajat luhur poe Salasa ku hari Minggu Senin Salasa tah eueuh nanaon di bulan Rajab eueuh kakuduan eueuh kamistian ti Gusti Allah eueuh ngan ngabejaan be tanggal hiji Rajab adalah poe Salasa sakitu doang di jero bulan Rajab baheula 14 abad anu silam aya kejadian terhadap junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni Isra wal Mi'raj kejadian anu hese dicaritakeun kejadian anu hese kurang di pikiranana sebab eta mangalengkah tina alam kasat atuh hese nyaritakeun pindah alam kejadianana di jero bulan Rajab mantap bulan Rajab teh disebut Syahrullah Kerwa Syaban Syahri Cakangjing
bulan kula ke Ramadan syahru ummati. Jadi orang menghadapi bulan Allah syahrul julukan anak. Kiai lamun hayang rada ngabersihan awak di bulan Rajab kumaha ibadahna. Oh, ngunci maneh di jero kamar. Ulah keluar-luar. Dahar ulah, minum ulah, mandi ulah. Moal kudu sabulan. 3 poe ge buka awang geus innalillahi. Ngabersihan awak lain kudu di bulan Rajab bae. Terus unggal bulan, unggal minggu, unggal poe. Ngabersihan awak mah sakadar ngabersihan kokotor zahir mah gampang. Kena tai kotok rinso. Kena kotoran-kotoran umbah gampang teman. Tapi nu hese ge ieu ngabersihan batin, ngabersihan nafsu. Ya Allah ya Rabb. Ya hese lagi lain hese beneran. Urang cicing dihareupeun imah atawa di sisi jalan. Haju nempo awewe susuna rada gede. Kan tuh. Muka deh saeutik luhurna. Ya Allah, ya Rabb. Putih deh. Aduh, denok deh. Ta eta nu boga susunya anak kunaon ari nu endut-endutan hate haji pendi pan goblok. Susu batur tapi nu nyut-nyutan hate urang. Tah eta ngaranna nafsu. Oh. Tuh kan batur nu boga susu, batur nu mamawa susu, batur nu ngurusan susu, urang anu endut-endutan. Eta nafsu tah ngaranna tah. Hajunya na nukang, lempang, eplok cendol. Masya Allah baik ya mah. Tah, nyana nu lempang, urang anu napas ngos-ngosan. Tah, eta nafsu ngaranna nu kos kitu. Mun hayang nyaho ta jahe. Tah, ngabersihan eta nu hese. Ngabersihan eta tanu hese. Supaya lamun aya awewe rek listrik henteu liwat di hareupeun urang, okos kadal liwat. Biasa bae. Nyana lempang eplok cendol biasa bae. Tah supaya datang kadinya tah hirup teh. Urang keur cicing di hareupeun imah atawa di sisi jalan aya mobil beuh heran. Lampuna nongtot. Waduh, ieu beda jeung LGX ieu mah ieu. LGX mah BPKB-an. Masya Allah, tinggal dibawa ke Madura betimbang. Ieu makan bagus. Kurang teh timbul sepamat sekurang sebara duit data mobil. Ya Allah. Tah mobil du liwat hate urang nu ngerenyed eta nafsu. Kitu eta mah. Nafsu mah. Masya Allah karim. Urang keur liwat aya jelema. Aju nyana liwat, barang liwat ka urang ngajebian nyiduh deui, urang marah. Eta nafsu.
tepuguh tekaruh mun dijabar-jabarkeun sakumaha penjabaran ulama-ulama ahli batin nafsu teh ambalayah mantak diatur micena nafsu teh tina ria tina ujub tidak takabur aya aturan-aturanana hiji-hiji sanapsu etalah ngaranna toriko taha ieu nafsu urang lamun teu diarahan atuh moal aya ngeunaheun ibadah urang makan ku nafsu kaajak ku batur ibadah urang mah ku sebab hajuna berjamaah urang osok ditarungguan ku jelema hebat jasa ngarasa urang hebat nafsu ibadah teh urang teh osok aya anu nararanya urang di ka masjid teh senang perasaan nafsu wah ibadah teh penting betul lah jelema sorangan tahajud jam 2 maca sholawat sugan warung ye rada maju nafsu ieu teh kulantaran lalajangan bae leja hayang boga pamajikan teh urang ngawirid bae ka Allah itu ada asyara kaukaba eta mah nafsu jurig malah mantap tah nafsu teu diarahan kumaha urang dakwah Islamiyah bae atuh di bulan Maulid bulan Rajab abah syiar teh luhur atuh mangga bae tapi lamun teh dibere amplop hareup ngajang hilek nafsu wah geus ambalaya eueun nyebut kiai bagi hareudang goblok sia teh pan aing geus kebal jadi kiai urang ju mamang sia menanya ka aing teh mang haji kos tukang toge bae kiai atuh nafsu hayang dikiaikeun eta urang mun dijabarkeun ambalaya ya Allah ya Rabbi nafsu asli na ruh urang makan ti Allah wa dafaqtu fihim min ruh teh hayang dikitu-kitu hiji we hayangna ka Allah kalbu urang teh kalbu urang ieu kudu dibersihan sebab cek Allah moal aya nu mahi deuk muateun aing langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi moal mahi deuk muateun aing cek Gusti Allah kecuali di qalbul mukmin di hate orang mukmin hate orang mukmin mah bisa ngasupkeun rasa lain Allah na rasa Allah asup ka maha agungan Allah maha kawasa Allah maha kersa Allah jeung maha sagala-galana Allah karasa rasa karasa aya Gusti teh Allah aya di qalbu urang nu badak khusus salat lantaran karasa aya Allah karasa lain Allah na aya di qalbu urang rarasaan kos urang bogoh ka hiji awewe urang Cikupang ngaranna Sarwiti tah eta teh kan karasa atuh Sarwiti mah di Cikupang ngan rarasaan di dieu aya aduh masyaallah udang hees ge langsung wit di mana di kau tah eta rasa ya nah hayang supaya karasa kehadiran Gusti Allah teh ieu urang ngararajik ieu digerakkeun ku Gusti Allah ngaji teh ieu teh nang Allah deuk diwauhkeun ka Allah ku Allah bentak tenang ngaji nageunangan tempat anu kira-kira bakal teu kanyahoan ku batur bari ngaroko bae di luar lain ngaji teh mah kos kitu menyayomkeun guru los guru gocoprak bae aing ngaroko sia-sia
cak nu ngarokok sial itu mah siapa sial. Nah iya nafsu lamun eueuh nafsu nafsul ammaratu bisu eueuh nafsul lawamah aya nafsul kamilah nafsul mardiyah nafsul radiyah eta hiber cara Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hiber pindah alam kulantaran urang mah kuari resep kena dahar alam dahar resep kena nginum alam nginum resep kena awewe atuh alam tidur alam ieu bae urang wa taala mun geus eueuh karesep minimal 50% bae kurang karesep terhadap duniawi hampang awak dibawa ibadahna hampang nyelecep bae sebab perasaan geus atuh diatur cara daharna ulah barang haram barang subhat ulah asal ngeunah bae barang nginumna gitu keneh pakaian gitu keneh geus lamun hayang ngeunaheun ibadah hiji duit pamere ti pamarentah ulah didahar kiai bae manu lain kiai mah sabodo ka neraka ge tuh BHS du menang di pamarentah ulah mun hayang ngeunah cenah haram kieu ulah nyaritakeun haram ulah ya tuh kudu puguh dalilna dengekeun ku dengkul sia ngajina di pagahan sia menorolang bae moal bisa-bisa tuh tolol parangsa henteu cenah hayang nyaho dalilna geus teu kudu make dalil capek dalil capek kiai nu sok ngadalil bae tilok us salatna kiai nu sok haju main dulal dalil bae kukula mah tilok diladenan kudung-kudung jamu-jamu mah kedeng-kedeng jamu-jamu ji cak nya pasaran meureun ha ini mah mun hayang nyaho tah kos kitu ulah didahar ulah nyaritakeun haram ulah da pamarentah ge kuari aya nu hebat nyanda diuk di pemerintahan tapi tilok ngadahar duit di negara aya mau dibacakeun kuari aya nyana diuk da di pemerintahan ngora keneh mangani tapi tilok ngadahar duit pemerintah bajuna ge menang sorangan bae kadeul bersinar sangkilang diuk di pemerintah nyana mah deuk ngatur-ngatur negara urang anu teu ngatur nagara endahan mentaan bae je eta teh mah goblok bin tolol bin bolon kiai deui teh aya deui kuare ge kiai ya Allah ya Rabb ieu mah lamun aya ngeunah lah cenah kiai moal wakaya ngeunah nu sabodo sia eta nafsu hiber gambaran hiber Kangjeng Isra Mi'raj urang hiber perasaan ke Gusti Allah tah eta di bulan Rajab syahrullah urang ngabersihan nafsu carana kiai kumaha lah puasa ulah datang ka sabulan puasa Rajab mah beusi saliru jeung Ramadan ulah sabaraha poe kiai 27 poe atawa 35 poe tidak milih dai ulah sok loba ngomong sia endek atuh henteu ngomong mah ngocopra 27 poe atawa 35 dek milih mana tah awas ya mun teu burut ya ya Allah ya Rabb nya jadi ulah sabulan sebab beusi saliru jeung puasa Ramadan
27 bae atau liwat 30 mangga kumaha urang dek milihna bae mangga ulah aya unsurna geus bae niat puasa sunah ngabersihan nafsu beres sugan we urang di bulan Rajab bisa malarek raj kabeh raja naik maksudna Isra mah lempang ti peuting aya Mi'raj mah naik geus urang lamun geus puasa mah sugan unggal peuting bisa naik siapa juga halal arti beheran mah Mi'raj ngaranna tah aduh kiai cenah aing ngaran 27 mah pan gua mah sibuk ya gua mah grepan usaha waduh tuh kudu puasa marido Allah hayang tapi pan ieu lalakona atuh kula pan di pasar aya ridho Allah mah tuh hayang ulah 27 cukup 20 hiji bae tah deres tah 20 hiji waduh keneh asana cenah kiai 20 hiji mah pan teu mah atuh kudu santri ustad kiai 20 hiji atuh kula mapan boh atuh mangkaning kan ka toko kadang-kadang ka tuh lah tuh ngaran-ngaran ngantor nah ieu mah teu kuat asa 20 hiji mah geus atuh turun ulah 20 hiji 15 we ujungna moal puasa ya budak ye ujungna moal puasa ya budak ye tataja waduh deui kan waduh ya itu kan bener asalnya jenah 15 somol buat kiai kesibukan Masya Allah ngaran-ngaran lah tuh korek-korek cok pada teh usaha bareng pemajikan di imah jeung keluarga usaha tuh kieu capek kula mah tah ulah 15 sebagai ulah tuh 9 turun ujungna moal 5 budak ya masih waduh kene waduh kiai 9 mah teu mah beuh ulah atuh kiu-kiu pan teh mah kiai cenah waduh ulah 9 cenah teh kiai geus 17 seminggu berarti sia tah masih waduh kene beuh cenah kiai kula kan ngojek lah atuh aya saminggu mah teu geus jang sia mah 3 poe tah 3 poe bangga sedeng Salasa Rebo Kemis bisa kene cenah kieu kurang tuh kan siapa ieu budak ujungna mah moal geus atuh jang sia mah ku sibuk-sibukna sapoe we poe Salasa tah deres cenah kiai lamun setengah poe bisa dah setengah poe Masya Allah iya mah budak pohara amat sih tah jadi minimal matu sapoe sakuatna ngan kanu karolot kula mah ya kanu karolot besi teu kapanggih di jeung bulan Rajab kanu kolot nu umurna geus 60 70 80 na ieu mah nu kolot besi teka kapanggih deui jeung bulan Rajab wayahna kuatkeun datang ka 27 jang nu kolot bae nu kolot besi teka panggih deui jeung bulan Rajab besi panasaran 27 poe jang nu ngora mumpung ngora ulah diliwatkeun kesempatan mumpung ngora keneh mujuna keur gagah nah ieu 27 poe nu ngora 50 40 tahun 30 tahun eta ngaranna ngora nu pemuda keneh mumpung masih keneh ngora muda mimitian geura ibadah ka Gusti Allah paling hebat sabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid budak ngora anu hatena nyantel ka masjid
budak ngora sabun budak ngora selalu ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus bisa ibadah ka Gusti Allah anu bakal yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh 7 golongan manusia nu bakal ditiungan ku tiung Allah aras jaga di yaumul kiamah al imamul adil salah sahijina budak ngora anu bisa ibadah ka Gusti Allah cacakan ngora keneh geus daek ibadah geus teh mah maot bakal ditiungan ku aras Allah. Ya Allah ya Rabbi ulah haji urang aing mah ngora keneh lah saja mengkolot bae lain kitu ayo berpacu dalam melodi urang melodi nah itu majaz di mana ibadah berpacu orang dalam ibadah ka Gusti Allah nu kolot besi teu gapanggih deui jeung Rajab ngora keneh mumpung gagah budak ngora mimitian gerage ka Gusti Allah anak urang anu budak kereh ge ajak eta teh tarap ngejah mun syarat ngaji mah ceng ayo urang puasa ceng Rajab kemari abah tas gaji di Cilongok. Oh, ayo bah, ayo puasa. Wow, masya Allah. Anak nama datang ke maghrib bapak nanti. Kecak anak nama bapak munafik nih. Ngajak puasa, saya mau puasa bapak mah kagak. Iya dah, udah dah. Urang ulah sok ajung marah ke anak, eleh ku anak marah. Iya deh terusin aja bapak emang dari dulu bapak mau munafik. Ya kari. Nah, geus lempengkeun hate urang ngan ai puasa sunah mah kieu beda jeung puasa wajib. Puasa Ramadan mah paten niatna kudu peuting bae ketika kaberangan terjadi tapi puasa sunah mah besi poho doang mah besi poho. Puasa sunnah mah menang misalnya orang malam salasa geus siap dek puasa tapi teu niat nu mantak haju teu niat saur ge teu hudangna ge jam 7 geus ada istiqomah emang tadi 7 ya saya na barang budak teh ya Allah boro-boro niat puasa jatuh subuh nage kodoan ya Allah ya Allah mislah Allah ya tinggal narima bebau budak babari amat ngomong atuh jalan lain ku Allah mah ge moal nang Allah mah geus meureun karunyaeun mana ge Allah ka aing dibere nikmat hees aing sanajan kodoan ja aya ieu babna babari teh budak ngomongnya hasil ngaji teh dipake kos kitu bisaan da budak ulah beunang muridkeun ka batur gas kuari mah tugas geunaheun nya mandi salat subuh kodoan barang dieu jam 8 can ngadarna naon ieu mah can ngadarna je tanggal 1 Rajab geus aing mah puasa jam 8 niat teu salah niat kaula puasa sing iki dina tanggal 1 Rajab abet teu kahartieun ku pamajikan keuna naonan geus mah urusan jeung Allah make bahasa Jawa aing niat kaula puasa Rajab dina poe ieu jadi geus tah niat jam 8 jam 9 masalah jam 10 masalah asal can ngadaharna naon jadi babari puasa sunah. Tapi lamun kieu mah ya isuk kurang geus aya nu mawakeun wuduk masyaallah poe mah poe caritan langsung ngawudu bahkan aya kupat disikat deui wuduk di dahar kupat disikat beres teh ngopi ngarokok deui set barang geus beres ngarokok teh tah neuleuh jamnya nah jam 9 masyaallah orang tanggal 1 Rajab geus aing niat puasa kok puasa teh geus jebeg goblok teh
atuh babari puasa kos kitu mah tahun ge kuat. Puasa kos kitu tahun kuat tamat ya Allah ya Rabb. Temenan ieu mah ngan sakadar mepelingan ya geus naraho padahal bisi poho puasa sunnah mah ulah bingung-bingung maksudnya encan barang dahar mah oh urang jam 9 encan ngadarna niat puasa nama Senin Kamis urang lantaran buru-buru bae isuk-isuk ke pabrik di deuleu jam 7 jam 8 berangkat ka encan ngadarna naon poe Senin geus niat puasa beres masyaallah babari puasa sunnah mah babari. Urang tipeting niat puasa Rajab niat kaula puasa isuk dina bulan Rajab sunnah puasa kejadian hari jam 11 lapar ngagoreng sangu apa puasa sunnah ieu lobatan nu ngaiyahkeun puasa sunnah geus kadituna asal geus ngaiyahkeun sunnah bae kadituna ge bakal loba iyah-iyahan lah kos kitu ieu lah kos kitu ieu henteu nganggap mutiara kan urang teh nu mantak hajum hebat ge nganggap aya jelema make batu cincin teh ieu rubi tapi teu nganggap teu bagus ieu keur carita hiasan. Tapi aya jelema make batu sintetis menang meuli di mingguan 500 perak ngahutang tapi digosokan menganggapnya karena batu hebat wah ku batu disebut itu mah batu lah digosokan sintetis kaji aing mah resep pokona aing mah resep batu ieu warnana ieu masyaallah pan eta mah beureum sarua jeung bir pamajikan aing nanti aing kagagas nilai batu iya sarua jeung nilai bibir pamajikan aing emang aya keneh oh pugu ninggalkeun aing pamajikan nah iya tinggal bibirna we di dieu geus kagagas aing ieu tah jadi nganggap urang teh nganggap tah eta keur carita hiasan ku anggapan nu mantap wiridan ya urang teh wiridan hebat zikir tapi teu nganggap moal jadi wiridan sholawat tenganggap mual jadi wiridan lah sapira subhanallah tapi nganggap ka wiridan ieu maha suci Allah ieu mah pohara ieu mah jimat ieu mah wiridan ya Allah subhanallah nganggap ka wiridan eta moal kebal ka rasa geura tergantung anggapan sebenarnya Gih, urang nu mantak teu hudang di peuting tahajud teu nganggap hebat kan? Nu mantak urang peuting teu hudang hajud tahajud teu nganggap hebat kan ka tahajud bener kan? Bener kan? Ngomong sia. Teu nganggap hebat atuh. Ya lamun nganggap hebat basa kumaha urang deuk apel ka pamajikan ka calon pamajikan. Beuh. Ngistrika lagi 7 kali. Datang ke batur lamun aya nu ka dieu teh raheut hebat-hebatna seukeut eta kan nganggap urang teh nganggap tergantung anggapan jelema nu mantakna saupna hararebat norekohna rewet anggapanana hebat nganggapna tah ieu urang teh can bisa nganggap urang nu mantak ngaji teh hebat sapinah teh di mingguankeun kok jadi hebat anggapanana mutiara wajibnya no gede Fatul Wahab tapi tepati nganggap malah naona nganggap ieu teh tergantung anggapan urang nah nu mantak urang lamun teu nganggap ka tahajud teu nganggap hebat atuh moal tahajud tapi lamun urang udang masyaallah beuh tipeuting ieu seluruh wali-wali Allah hararuda solihin hararuda ngantinya we aing bahkan sok nonton TV hudang peuting nu WA-an ge hudang tarolol goblok tah kan anggapan urang ieu mah lain kadinya para ahli Allah mah penting teh hararuda aing teh meureunna dihijikeun jeung ahli Allah
batur menganggap tahajud teh hebat. Aing gedek nganggap tahajud teh hebat. Mulai orang kacai tiris. Tapi nganggap tahajud hebat, perang orang yang tiris. Masya Allah. Tunduh tahajud hebat, kajen aing di perangan. Kulantaran teu nganggap hebat ka tahajud tiris atuh henteu. Nya tunduh nyandahan SD. Namun nganggap tahajud teh hebat, moal tunduh. Moal tunduh atuh urang teh sarengan geus saparapat jam. Haju diajak apel awewena teh daekeun ka urang. Geulis anak jin. Atuh. Geulis anak jin. Urang moal tunduh ngarepan awe geulis. Nganggap urang teh. Tah, ieu ge sarua. Lamun urang nganggap dina bulan Rajab puasa Rajab teh hebat. Geus apapun yang terjadi, henteu aing mah semua besi teh kaburu, besi teh datang deui aing ka Rajab, aing puasa bae cakolot. Gas, mun puasa bae ajeun kumaha ge, ieu kudu dianggap hebat ge. Tuh. Cek nu ngora teh aing mumpung ngora kana gede keneh. Ye, pengen pake puasa. Tuh. Cek pemuda keneh, ye, budak ngora. Anu geus bisa ibadah ka Gusti Allah. Ieu hebat aing geus mah. Budak leutik. Lah, aing puasa lah mumpung leutik keneh aing belajar. Tuh nutup puasa kan kabeh. Ngomong mah. Dibuktina wallahu a'lam. Coba gengke we salasa. Asal keluar berarti imah bangun leuleuh sore di kamar mah geus ngarokok goblok tuh budak. Aya nu nipu diri tolol. Tah, ieu puasa Rajab sunah ngabersihan, jangan ngabersihan nafsu urang. Nu mentak baba da belajar zikir mah gampang. Disahabae bisa tapi guruna teu meunang anu teu mursyid bedana zikir thariqah mah. Kudu nu mursyid hese. Lain padu urang geus ijazah haju geus bisa rarasaan urang ngaijazahkeun ka batur teu sah. Cilaka ieu mah bahayana thariqah mah cilaka. Lantaran engke takabur asa aing jadi guru, asa aing hebat. Batasanana kumaha? Batasanana geus bisa ngageserkeun nafsu. Mun neuleuh awewe urang ngerenyeb keneh berarti masih jelema biasa. Lamun neuleuh dunia masih keneh hayang urang masih keneh biasa. Al qalbu lahul iqbal wal idbar. Qalbu eta ngabogaan madep jeung mundur. Madep ketika maksiat, mundur ketika taat. Eta biasa. Qalbu urang teh mun menghadapi maksiat-maksiat mah madep, tapi menghadapi ibadah mundur. Eta aslina qalbu. Ketika ku urang diopen, diurus nafsuna, engke bakal dibalik madep ibadah embung maksiat. Sanggeus samadep kitu encan wajar jadi guru. Thariqah mah jadi guru encan sakitu. Geus madep kuari ka Allah tapi encan boga rasa. Encan tak kuari geus madep ka Allah maksiat geus embung dibalik nu tadi. Kuari mah iqbalna ka Allah, idbar kana maksiat. Embung bae maksiat teh. Embung bae maksiat teh datang ka embung boga TV lain ku diharamkeun embung bae. Embung boga HP lain urusan haram. Embung bae lamun masih kene urusanana haram bakal jadi fitnah. Cara aspek jadi fitnah ieu mah henteu bae embung bae. Neuleuh awewe teh henteu capek, neuleuh awewe teh urang embung neuleuh teh teu capek. Pan ari dina syariat mangke bakalna capek. Ai ku urang dideuleukeun ieu haram, ai teu dideuleukeun ieu mubazir. Cak Haji Pudoli tah mah. Tama sikos kitu aya mubaziran sagala. Nah, lah ieu mah lain capek tapi masih kene masih diganjar. Lah berpaling diganjar. Ngan geus lewat ti dinya. Lewat. Teu capek neuleuh awewe teh sakadeurna mah dideuleukeun berarti tersepi. Biasa bae. Dalam dunia dibere geus teu resep ku Allah. Dibere tersep
tak eta teh geus mulai teka harti kan sebab urang nara resep jeung encan pernah ngopenan. Nah engke dibere teresep neule dunia teh ijid mulai teh dibere rasa tet lamun geus dibere rasa eta karak menang jadi mursyid. Silakan ngagurukeun cirina aya 3 cirina nu mandak aya jelema ngaijazah-ijazahkeun zikir kan aya cirina. Nah siapa? Oh encan kapanggih cirina temen aya minimal 3 ngan malebejakeun minimal 3 aya cirina nu jadi teh ya. Kemun tatangkalan ge jadi sirungan kembangan buahan kan kadeuleu ku mata. Eta ge kadeuleu ge bakalna cirina si eta zikirna jadi iya A B C. Lamun encan budak ngaijazahkeun zikir bari encan aya ciri jadina sasar bakal. Mementak zikir mah zikir tapi sasar. Lamun geus atas nama toriko kecuali zikir biasa mangga bae. Bebas sama zikir mah kumaha bagus kudu malah ngan lamun geus asup ka golongan toriko lain deui engke zikirna sebab eta mah urusanana ndek ninggalkeun 4 perkara. Hiji dunia, 2 makhluk, 3 nafsu, 4 setan. Engke setan bisa kadeuleu ku ahli toriko. Setan bisa kadeuleu biasa ngarupa polisi, ngarupa tentara, ngarupa kiai, ngarupa pedagang, bahkan setan mah yajri majrodam, ngahiji jeung ngaji pendi. Jadi bae rupana nyana padahal setan. Asup ka jero. Asup ka jero setan ya Allah ya Rabb. Geus ngarupa kiai setan teh. Kan kadeuleu engke mantak setan teh sieun ku ahli zikir mah. Keluarnya keluar lompat sieun aya sieun mata ditonjok ku Imam Syafi'i ces buta setan tondok ku Abi Yazid al-Bistami pecak setan nah nyahuan Sultan Abdul Qadir diome setan teh kok ku Kangjeng Nabi mapan di talian setan teh di talian kapan dina Bukhari dina tihang setan di talian. Mun cek Kangjeng Nabi lamun teu sieun ngaleuwihan kitu Kangjeng Nabi Sulaiman teh pan ngadoa moal aya anu ngaleuwihan kal cek Kangjeng Nabi moal dileupaskeun di setan teh di talian jadi kadeuleu setan teh. Nah eta lamun jadi geus wajar jadi guru torikoh. Babari zikir mah ulah atas nama torikoh. Cika bertorikoh kudu aya ciri 3 minimal hiji diantara 3. Nah ieu urang ngabersihan batin puasa ngabersihan nafsu puasa bulan Rajab tanggal 1 poe Salasa. Nah mulayan 27 poe cenah kuatkeun liwatkeun 30 hiji 32 30 cenah kula mah deuk disambungkeun bae jeung Ramadan eueuh masalah tadi itu ngomong doang ieu aduh nah urang ge puasa teh ke bulan Rajab puasa ieu bae urang di tengah imah lepet aya lontong aya gitu kan gorengan aya misal nu aya ieu mah atawa nu dagang aya duit boga eta perang ngaranna teh urang duit boga urangna hayang waduh capek orang puasa Masya Allah age keur leutik bayar rangginang cokot tah kadinyakeun deui puasa budak leutik mah kos kitu aya anu henteu di daharangan diambean sini aya geura magrib bae eta budak keur perang eta keur perang tah tukang angon mah pan lain nya nama tukang angon mah silem kadeleuna mah silem orenganan lek beres tukang angon tah mah nipu diri.
Nah iya urang niat puasa babarengan poe Salasa Rajab sunnah supaya bersih nafsu urang batin urang. Kanjeng Nabi dihiberkeun cek ngomong sompral mah di bulan Rajab atuh aing geus sugan bae hiber gitu kan. Oh menang ke kemenan Salasa Rebo Kamis guplak aya nu ragag di dipan. Pamajikan kaget kunaon Kak. Waduh mi'raj teu kuat. Ragag kakak ieu waduh. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu mah geus moal nyaritakeun ganjaranana ganjaran naon ngaranna puasa no kahiji hari kadua hari aya ganjaran ngan kajen teu dicaritakeun geus jangan sering ieu mah urang niatan ngazaman poe Salasa tanggal 1 Rajab anu keur teu head bagi laki-laki nu teu head. Maksudnya kieu berarti lamun engke poe Salasa teu puasa berarti naon tah? Desese. Ji keur head emang. Itu bae goblok sieun nyebut head ka aing. Teu puasa. Nah, sakuat da urang tapi kan dan kekuatan urang nu Allah. Geus penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi teh dek ngabakti ka Gusti tanagana ti Gusti bere abdi kakuatan Gusti abdina nu Gusti kuat Gusti titah ka Gusti abdi rek ka Gusti hayang ridho Gusti melalui puasa. Kiai salian ti puasa naon? Oh naon? Maca sholawat. Maca sholawat menangkeun 4.444 sapoena. Aduh cenah tetep kaburu ka mamana atuh emang sia mah ka mamana henteu sholawat henteu. Ulah sapoe atuh saminggu 4.444. Asana cenah kieu baul kuat sabulan atuh 27 poe barengan ku sholawat 4.444. Cenah loba teuing atuh kiai teh mah geus 444. Asal loba teuing cenah 444. Jadi cenah 44 ti asal cenah loba teuing opat. Kampak ya. Nawar deui sia teh opak ieu kampak ya. Katarang sia goblok ieu. Dasar dia moal meureun. Tah baca sholawat ge. Eueuh anu leuwih hebat wiridan eta tibatan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ge simpulna tanggal 1 Rajabna menurut hisab qotnya Sulam Munairen poe Salasa urangna ngalaksanakeun puasa 27 poe lamun kuat jeung sakuatna. Wiridna adalah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingna ulah loba teuing sare. Sakitu we. Gua bacana kiai lamun penting teu sare beurang hees atuh teh mangarana ojol waktu. Ojol waktu teh mah dendam ongkos urang puasa ieu kuari. Ai bukana teh teh manis aya, teh pahit aya, kopi aya, susu aya. Eta mah ngaranna lain puasa dendam. Segala rupa aya tah ulah biasa we. Waya bukana biasa bae. Ulah sok segala aya. 5 gelas. Incu datang ke awas jangan dekat-dekat. Ini punya kakek semua. Incu teu beunang datang. Incu sono ada emak lu sono. Mama lu sono. Ini mah punya kakek semua. Kakek segini kurang. Tolong sama emak bawain lagi satu lagi. Ya hei. Aki goblok.
insyaallah kari datang Kang Ain cuna ge ngadoakeun kapan matinya kakek ya. Hai ge pelit-pelit tak ka Incu datang ka didoakeun kapan matinya ya. Kita telu aja yuk. Masya Allah. Nah, ialah bulan Rajab sakadar nepelingan supaya urang naon gitu ngaranna gairah. Horeganannya. Di ka mana tuh urang? Moal henteu pasti menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghabanul kalbu wasaid Zain boga anjing lacak Ki Zaid dikencarkeun cek Ki Zaid. Hei Bopi, kejar Kijang. Bopi nyilek Kijang mobil apa Kijang? Kamu macam-macam aja. Aduh sial si Bopi kuat kan nyilek gitu aduh. Nah, hei Bopi, kejar Kijang. Dikejar ku jana. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Hilang tidak penglihatan karena mengejar Kijang untuk diterkam. Geus sajam bae. 2 jam 3 jam keneh bae. Je. Si Bopi kemana ya ganti ngaran baik yang gitu si Pepen je jadi karari ya si Bopi. Sudah kurang giat amat dia udah balik ya kudu ganti ngaran kan dukun makan kos gitu asal gering baik ganti ngaran atau dagang tuh maju-maju ganti ngaran puru kurang modal endahan ngaran jadi sasaran tolol dah dukunnya. Aduh kenapa ini? Aduh saya dagang gak maju-maju katanya. Woi matu harus ganti nama cek dukun ganti ngaran kerja ngaran aja ngaran kula iya adalah kerti bapak mah alhamdulillah Marta. Oh nya Marta sih ngaran kulantaran ieu dagang sia haju teu hebat mundur bae ganti Bakrun. Atuh ganti Bakrun. Masyaallah. Kuliah kuari dagangna alhamdulillah maju dagang martabak. Ngan geringan bae. Jadi kuari geringan bae datang deui ka dukun. Ka dukun. Keur ieu mah ngaran Marta dagang teh mundur bae. Barang ganti ngaran Bakrun tah kuari kurang mang Bakrun dagang martabak maju ngan geringan bae hitung-hitung dah hijikeun jadi kurang martabak Bakrun. Jadi kuari ngaranna martabak Bakrun alhamdulillah dagang na maju dagang martabak gering nanteu ngan moal kebal pae. Tah dukun kapagaweanana sial tah dukun Iba Bopi. Nah, kejar set 2 jam 3 jam 4 jam encan aya kene bae. Jah. Kemana ieu si Bopi? Eueuh. Ya ot. Atuh Ki Zaid tandang kaleuweung dula deule bareng kapanggih-panggih sore aya Kijangna geus pae. Ya iya oregana paeh Kijang tah ikan jadi masalah andai kata aya anjing pelacak ku Ki Zaid dikencarkeun titah moro Kijang aiheg ieu anjingna eueuh Kijangna ge eueuh walau gobaan hul kalbu lamun
anjing tukang morok nu dikencarkeun ku Ki Zaid. Teh jeung kijang-kijangna 5 jam, genep jam, sampai ka sore, bae. Barang diteang teh kaleuweung, kapanggih summa wajadahu mayitan, kapanggih kijangna paeh. Tak ieu statusna haram apa halal lain dibawa ku anjing. Kan ai moro mah benang dibawa kan dijingjing baik irup atau paeh. Dibawa itu diseret. Dibawa anjingna balik ku urang diteang kaleuweung aya kijangna ngan paeh. Statusna haram apa halal? Masya Allah karim tuh. Walau gobanul kalbu wasaid lamun weti pandangan mata Ki Zaid anjing jeung kijangna sebagai borwanana ai cuma wajadahu maitan kapanggih teh paeh si kijang nu diborona aruma hukumna haram. Sebab aya kemungkinan hiji nu mandak diharamkeun teh aya kemungkinan mungkin paehna lain ku anjing boroan. Hiji aya kemungkinan penuh sejen tambah paeh. Nomor kedua ya kemungkinan teh ieu bisa bae ngadu jeung anjing kemudian bisa kadatangan deui ku hewan-hewan anu sejen atawa mantas ngadu jeung anjing diboro boga kekuatan nyana hajunya lompat nabrak tangkal kayu berarti paehna ku sebab nabrak tangkal kayu sababaraha kemungkinan geus kulantaran aya sababaraha kemungkinan geus diputus haram hukum beres geus ulah hese haram lamun aya pasalaki leungiti pamajikan biasana salaki teh balik ai ieu mah 3 poe teu balik ieu kan pelacak sarua bae ieu kudu diperhitungkeun ieu teu balik 3 poe ka mana ieu sing hade ieu tah ai lalaki onam teu balik teh wajar salaki teu balik ka imah sapoe 2 poe 3 poe wajar. Ieu mah awewe salakina nungguan di imahnya nana balik nah sapoe 2 poe 3 poe tah ieu kan kudu dilacak ieu aya sababaraha kemungkinan waduh awewe teu balik Masya Allah taliti ternyata horenganan bener nyana pernah main di hotel atau dibawa nyana teh kitu ku cocodo dan lain-lain sebagainya eta tinggal diperhitungkeun tah lamun anu leungit eta teh kudu diperhitungkeun sebab ieu hewan boroan leungit aya sababaraha kaihtimalan kemungkinan nu jelas haram eta lamun memeh diterkam diraheutan wa in jaraha wa goba lamun teh ama anjing dilepaskeun titah moro kemudian anjing tersebut lepas saja moro begitu moro menerkam sanggeusna menerkam geus kanyawan terkamanana mah tapi haju kuari leungit sajam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam sore kurang diteang dari itu summa wajadahum maitan
barang kapanggih tetep paeh statusna tetep harumah haram fil azhar nurutkeun kaul azhar sebab sarua eta ge sanajan geus diterkam lantaran teu langsung dibawa ieu aya sababaraha kemungkinan anu kaluar ti aturan boboroan anak itu diihtimalkeun dipanteskeun kana paehna lain hasil daripada boroa mantap hukumna haram Bisunani Abi Daud wa ghairihi biturukin hasanah di hadis Adi bin Hatim gola qultu ya Rasulullah cek hiji sahabat Kanjeng Rasul inna ahlu sayyidin abdi mah tukang moro pada malam Nabi teh moro di leuweung wa idza ahadana yarmi sayd fayajibu anhu lailatain wassalas salah saiji di antara kami teh aya nu moro ka leuweung haju leungit boroanana anjing boro-morona 2 peting sampai 3 peting leungit we paya jidu maitan barang kapanggih pae aya nu diborona kumaha eta ya Rasulullah nya kumaha eta teh cek Kanjeng Rasul idza wajadta fihi athara sahmika wa lam yakun atharu sabain wa alimta anna sahmaka qatalahu fakul di mana kapanggih hewan pas urut panah mun dipanah teh eueuh tanda-tanda anu sejen nyaho anjeun teh bahwa ieu paehna teh ku panah silakeun tamah tetapi ketika aya tanda-tanda urut nu sejena jeung lamun diboro ku anjing aya kemungkinan paehna lantaran leungit sapeuting 2 peuting lain ku anjing eta mah cek Kanjeng Nabi kudu diperhatikeun sebab eta henteu asli nah jadi lamun memang ieu asli oh salah tapi lamun teu asli ulah mantap fikih ijtihad geus bae lamun ngencarkeun anjing pake moro aju leungit anjing paranti morona lacakna jeung boroanana leungit datang sore atawa sapeting atawa 2 peting atawa 3 peting kapanggih paeh masih haram sebab lah aya sabaraha kemungkinan